Galesan kasep kahyang duka ka mana. Aya hiji jelema guguru kaki Junaidil Baghdadi, kemudian titah ngabersihan zahir terus ngabersihan batin, bisa ngimpinya dina impianana dibawakeun onta, sanggeus dibawakeun onta nyana naik onta berangkat ditungtun ku jelema anu make jubah putih bersih, ditungtun nyebrang bab patamanan anu luar biasa indah na pohara jasa bubuahan sagala aya bae bangsa babauan indah seperti menang nata. Ayalah suara cek suara teh ya nyaho ente aya di mana ente aya nyaho ente ieu di mana hayang mun hayang nyaho ieu adalah kakarak sisi sorga. Jadi dina impian teh nyana diajak ka sisi sorga. Kakarak ka pintu gerbang sorga sisi. Pohara luar biasa. Indah jasa. Terus beres ngimpi didinya keluar deui dibawa ke asalna dihudal. Eta nyana merenung seri senyum. Datang ka Syekh Junaidil Baghdadi. Bebeja nyana tadi nama endek bebeja ngan geus katebakeun. Cek guruna keur penting ngimpi ka taman sorganya. Heuh. Kaget nya. Tapi Allah mere ngimpi ka anjeun. Ngimpi didatangkeun ka taman sorga, kakarak di sisina doang. Anjeun kabita ku kabita kos kitu, anjeun mandeg di dinya moal makrifat ka Allah. Ya Allah, cek wena teh tuh mama ulah datang kadinya. Perasaan eta bungah jasa kadinya. Sehingga sia bakalna ibadah teh ngudag eta. Aduh. Care kanan deui. Care kanan ku guruna teh. Allah nu diudag ulah sorga. Ulah taman komo taman encan ge ka sorgana kakarak sisina doang. Aing mah geus pake lelengkahan sama kos kitu mah cek Junaidil Baghdadi. Teu hayang aing mah kos kitu. Allah sia teh ku aing ditungtung deuk ka Allah, lain deuk titah ka sorga. Aduh, kudu kumaha? Tenang. Guys, balik. Baliknya na ka ieu merenung. Tapi eta sorga aya bae. Ja indah jasa pan. Sakitu ge encan aya bidadari ya. Encan aya eta. Budak bidadari na bawa atuh bisa merosotkeun calana nya di ditu. Habib mah boro-boro sorga, kakarak deuleu urang Karawang geus morosot ti heula. Ternyata ku Syekh Junaidil Baghdadi dijieun impian teh. Malam berikutna geus sababaraha peuting. Ngimpi deui jana. Begitu ngimpi langsung aya deui onta. Naik. Geus naik ditungtun. Barang ditungtun teh walah daerah anu gersang. Di samping gersang teh loba kotoran-kotoran. Tai onta, tai sapi, tai jelema ambalayah di dinya teh. Di dinya haus. Nyana kacai-caina kotor luar biasa. Panas, hayang mandina aya macai aya mah ayangan caina kotor jasa. Lapar kadaraharan anu ngeunah di dahar neraka bae ieu mah ye. Cuacana panas nyana dahaga jang nginum nyana deuk mandi jang mandi. Kok beneran wah sagalar boro-boro aya tatangkalan gersangna luar biasa. Tidinya aya suara. Nyaho ente di dieu di mana henteu hayang nyaho hayang di mana ieu? Amun hayang nyaho ieu adalah menuju jalan neraka. Encan datang ka neraka karak menuju jalan neraka ieu geus kos kieu. Ampun cak jana panas dan luar biasa dahaga aya ge geus teu layak diinum jeung sajabana. Boh hewanan manu garalak geus ararea geus puguh oray-oray mah di dinya. Bilatung ambal cacing segala rupa. Ieu kakarak jalan menuju neraka. Tidinya langsung naik onta deui, langsung balik deui ka tempat hudang. Kainget-inget deui neraka kos kitu.
nyada balik deui ka Syekh Junaid. Siap penting ngimpinya. Ngimpi dekat neraka kan? Kuari kumaha inget teh? Inget bae nu kamari poho nu kamari nu sorga teh poho kuari ingetna ieu bae tah jalan ka neraka. Sieun sia, lain sieun deui. Ibadah sia nu bener ulah datang ka neraka. Ayo. Tah guru torekat mah bisa nyieun ngimpi. Ngimpikeun murid sorga berubah teu. Ngimpikeun murid neraka robah teu. Bisa kos kitu eta Syekh Junaidil Baghdadi mah. Tah nu mantap ka muridna lamun sia kagoda ku impian-impian sia moal datang-datang sia ka akhirat. Moal datang-datang kitu sia ka Allah, paling datang ka akhirat doang. Pan urang teh kuari keur di dunia. Ieu teh kudu belajar ninggalkeun dunia deu ka akhirat. Akhirat teh sorga, ulah ka neraka, abeh ka sorga eta akhirat ngaranna. Tah enggeus didatang ka akhirat mah kudu ninggalkeun akhirat kuari mah menuju nunyeun akhirat. Pada talalakon lain lalagaan talalakon. Tah lamun geus datang urang teh kuari micenan dunia menuju akhirat. Geus bisa urang, berarti awaik geus kaluarkeun bican. Urang geus datang ka akhirat, ibadah teh geus aya ngeunah. Geus di akhirat kuari pikiran urang, kuari kudu ditinggalkeun sorga jeung neraka menuju nunyeun akhirat. Lah lamun geus datang ka dinya bakal bisa ngabedakeun antara hisi jeung mana. Jadi lalakon angel kene lain angel kene deui ieu mah carita bae heulanan. Nyaho datang nyaho henteu urang mah ieu. Ieu kacaritaan mandak wa ammal hiswal makna fal hisu ma dhahara lil basar min hisil awani. Anapun ari hisi jeung makna hisi eta perkara nu lahir nu tembong ka mata ina indra min hisil awani. Ieu hisil awani teh pancadria wawadahan. Kawa kurang ieu awani ngaranna ngawadahan ruhani. Eta kalapa eta ngaranna awani ngawadahan kalapana ge awani kene ngawadahan kitu saripati. Urang ayeuna neuleuh jeruk teh awani di jerona aya jerukan buka geura jerukna kuari kadeuleu teh jeruk eta ge masih kene awani ngawadahan saripatina. Tah saripati teh makna ngaranna tah eta nu kos kitu tah nu kadeuleu ku mata ngaranna zohir. Kadeuleu ku mata mimiti pesek heula cangkangna kadeuleu jerukna. Sanggeusna jerukna kadeuleu ku urang dibersihan kadeuleu eta awani keneh. Awani lemam kadeuleu ku mata nu henteu kadeuleu ku mata ieu ngaranna makna nu aya di jero jeruk. Saripati jeruk, saripati apel, saripati eta makna nu kadeuleu ku mata mah ku urang ngaranna ieu wadah ngawadahan makna. Eta keur carita bubuahan urang manusia ieu awak ngaranna ieu wadah ngawadahan ruh. Ruhani nu diwadahan ku urang teh bersih apa henteu cara ngabersihanana ieu lah ahli toriko. Bisa jeung henteuna terserah datang apa henteu ka hakikatna terserah. Ngan awak urang mah ieu mah zahir. Geus lamun awak urang zahir eta ngaranna awani wadah. Cara ngabersihanana maka syariat. Kuari naon nu disebut makna? Nu disebut makna mah nyaeta man kasyafalil basirah. Perkara anu kabuka ka mata hate min asraril ma'ani tina pirang-pirang rahasia pirang-pirang makna. Kabuka ka gambar nu mantak ulah kaget lamun jelema geus diangkat jadi waliullah nyahueun kana keretegna padahal mah eta mah moal aya nu nyaho kana keretek iwal ti Gusti Allah lantaran nyana ngadeuketan Gusti Allah dibere nyaho ngan nyana teu meunang nyanyahoanan teu meunang ngajelaskeun ka nyaho-nyana proba eta. Jang nyana bae geus. Tuh, jadi aya hisi aya makna. Ai hisi mah nu kadeuleu ku mata, nu karagap ku leungeun, kacium ku irung, kadenge ku ceuli, kaletak ku letah. Eta ngaranna hisi. Ari makna mah ebrehna teh ieu adalah lil basirah mata hate tina rahasia-rahasia makna baik bubuahan dan lain sebagainya terutama manusia inu keur dicaritakeun ku urang. Eta bae ebrehna ku mata hate basiroh ngaranna. Geus urang dititah ngabersihan basiroh. Aya basor ieu mata hate, aya basiroh aya basor mata ieu, aya basiroh mata hate.
Nah kuari mata hate ieu nu titah dibersihan supaya sampurna dedeulean mata hate mun urang nyaritakeun Allahu akbar akbarna Allah teh kadeuleu ku mata hate kudu kumaha tuh elmuan heula sanggeus ilmu kakarak datang ka hal sanggeus datang ka hal fana nyana di dinya leungit pana bako wali tuh geus kuring kurang ditakholikeun heula engke bakalna sanggeusna takholi teh tahali sanggeusna tahali kakarak tajalli takholi artina micinan kagorengan penyakit bari ditambahan ku tahali papaesan ku aturan-aturan lamun urang geus micinan nu goreng make nu bagus bakal tajalli nah ieu tajalli teh mata hate basiroh ngaranna kadeuleu engke bakalna ku mata hate lamun jelema datang nak ngan sakadar kana hisi atuh mahjub anilah moal kadeuleu Allah maka Allah teh kajian kukumaha ge kajian jujung datang ke harideung cara PKS tarang teh harideung cara PKS saiki kitu na bae atuh henteu kudu sujud hideungan atuh bandingan dibentur-benturkeun hayang hideung mah jalain deuleu Allah tah mah malah ria cek Imam Ghazali masal geus neuleukeun ieu bae teh oh bari ngarokot teh deuleu tah tarang aing eta PKS cek mah bagus beureun teu bagus teh kos gituan ku ahli Allah mah kacawat teh naonan ieu budak jenggot dipiara salah zain salah riakna nu salah kemudian atuh kitu jubahna rada ngangkat saeutik calana bae ka handap pohara jasa masyaallah sorban bae ngambai ka handap tarang bae di hideungan eueuh jelema diketrok-ketrok nya na bae rada hideung lain kitu manya hideung aya seragam gitu aneh aya hideung seragam kabehan asal asup ka PKS bae harideung teu kaharti aing mah teu kaharti teu moal nyorot tah nu kos kitu malah kuduna ku urang teh ditutup-tutupan ari lain pohoan hideung eta teh nu bakal nyorot di akhirat teh cukup Allah bae anu nyahona tah eta kos kitu malah mah ditembong-tembong aing mah hideung lain ditarang doang tuh dengkul aing ge hideung tah mah ngusruk di motor meureun sia geus teu kudu dikitu-kitu asal urang geus jadi bae eta makna ge kadeuleu teh eta lalagaan jeung lain lalagaan atuh kadeuleu seserian ahli Allah mah kos kitu teh sia kudu lalagaan kitu hayang dihebat-hebatna naonan asal asup ka PKS kudu hideung bae eta heran aing mah jadi pondok ge santri nu 15 tahun je teu harideung sakitu ge terus bae nya salat bareng berjamaah sagalana ja teu harideung heran aja nu hideung lah teman lain urut sujud urut benturan tapi asal asup ka PKS kamari aja pudoli geus hideung yeuna ieu barang kaluar ti PKS eueuh deui hideungna beres hideung artina kagambar lalagaanana lain kitu ja nah iyalah kagambar bisa ngabedakeun hisi jeung makna sebab hisi kadeuleu ku mata eta mah sakadar kadeuleu ku mata tapi makna mah man kasafalil basirah min asraril maani geus pamanok geus urang lamun boga guru mangke ku guru dicoba-coba mantap loba anu henteu siapkeun ge kuari norekat teh lain zikirna norekat teh loba nu teu siap sebab nu teu siapna kunaon aneh kuari mah kiai resep leuleumpangan resep iring-iringan jak kiai mah asal geus nyai bae cak urang Karawang mah nyana teh tungkul kana paculeun geus atuh mah gahan ngaji ka majelis ka imah ka majelis ka mushola ka masjid sakitu bae paling aya tatangga bae ngariung 3na 7na lumayan berkat deui bae ta urusanana teh terus aya muludan bae atuh ieu mah syiar agama Allah ngahayukeun rajaban syiar teh mangaranna ngahayu-hayu terus ulah engkeuy-engkeuyan segala rupa kitu komo hajunya na ngadirikeun travel umroh kos nu hebat teh eta kadengena ku urang ieu mah keur carita norekat aya bersyariat oh masalah ieu mah keur carita deuk ka Allah geus salah kunaon kikituana ja Allah mah henteu kudu umrohan yeun travel kos kitu sanajan munggah haji ge can puguh kapanggih jeung Allahna di Mekah ja Allah mah lain di Mekah sanajan di dieu bae ge atuh nyana aya geus dibukakeun hijab baja Allah mah aya
jadi geus teu kudu kikituan geus atuh ku ari mah di imah magahan ngaji ka mushola ka imah deui kanyahoan bae gegecel deui anak cel deui anak sebab teu ka mana pan kadinya deui tungtung mah lain marifat loba anak oh masalah teh mah sampingan teh mah atuh masalah jatuhan si Abdul Qadir ge anak mah loba nu mantak loba berarti naikna terus atuh wali mah biasa bae jata menghibur pamajikan yang nama teu hayang-hayang teuing cak pamajikan holo ondo tungtung nama ribut bajeng pamajikan wah sekolah teu hayang nusa anu ngamimitian geus ulah lo ngomong eta mah rahasia pribadi teh mah tuh da keur carita hiji atuh lain deui teh mah birahi mah nafsu kabeh salah iwal ti hiji kapan nafsu birahi ka pamajikan eta mah halal pan atau bakin eueuh nafsu urang kudu tafakur kunaon Gusti dieuweuhkeun ieu nafsu ye coba hadisna ge Haji Kipu Doli mah apal ge sapan eta parantini nu walimatul arus sakabeh nafsu salah hiji doang iwal ti nafsu birahi ka pamajikan eta mah anugerah ti Gusti Allah fadlum minallah wa fatsum qarib iwal ti hiji eta mah petakeun ku urang teh mah hiji teh mah sebab naon tanah kahu tanah salu ih jangan lobakeun nyana jadi wali anakna kejar di wali deui murid-murid jara deui hayu kudu jadi wali minimal wali mujbir lah nah eta masalah jadi hiji nafsu nu sejen salah nafsu nu sejen bahaya hiji nafsu ka pamajikan lamun geus eueuh nafsu ka pamajikan atuh eta mah geus tinggal tungguan ka kuburan dek naon teh mah aya ge teh mah wujud kal Adam cek pamajikan heuy ieu aing aya ku sia teu dianggap lain teu dianggap ja ieu jangan sakikieuna sakiran ka dokter atuh coba urut itu kudu dipetakeun teh mah nah ieu mah keur carita bagian isi jeung makna nah paman waqafa wallahu a'lam